Nyieun awak wayang golek cepot tah ieu bahana ayo baraya gaskeun. Sampurasun baraya saung wayang raut urang mimiti ngaawakan ieu wayang golek cepot. Tah mula-mula urang kadekan heula ieu palebah tukangna heula pangkarna ieu teh masih keneh golondongan baraya janten urang pola heula ieu teh. Saacana anu naon tahap-tahap anu lebih lanjut urang pola heula ieu teh. Kumaha molana mangga we disakseni baraya tah. Ieu teh seueur requestan baraya hoyong ningali cenah proses ngabakalan atanapi nyieun dugi kajadi awak wayang golek cepot cenah tah. Ayeuna meureunana mangga disakseni baraya tah. Ayeuna urang potong atanapi teungkeur pikeun picangkengeunana tah cangkeng awak wayang. Tah teras wae saatosna diteungkeur mah urang papasan pikeun pileungeunneun oge sadayana beuteung sareng anu sanesna oge sami urang pola ieu teh. Tah sapertos kieu tonggongna ulah hilap oge urang ratakeun, urang bentuk tah baraya urang caketan tah sapertos kieu. Tah ieu mah benten deui nya bakalan sareng anu naon, anu satriaan kitu. Saterusna ieu teh dugi kaberes baraya mangkana ieu teh panteng terus ieu teh. Dugi ka rengse tah ieu pikeun pibeuteungeun sareng dadaeunana sami urang pola oge. Saacana ngangge perkakas anu langkung alit urang ayeuna pola heula ngangge golok atanapi bedog tah supados enakeun kena di mana ngarautna baraya. Teu upami langsung diraut tah sakumahaeun meureunan ti haharegeungna ieu teh. Masih keneh ageung da ieu teh tah ayeuna urang pikeun pibogeleunana oge sami urang ragaji heula lajeng urang papasan oge supados engkena ieu teh fungsina keur cacakalnya keur nyepeng meureunan si dalang teh pikeun naon pikeun ngagular-gilar awak ieu teh nanging engke di akhir video urang tingali prosesna supaya enakeun teh kumaha meureunan ngadamel cecepeng awak wayang teh supaya enakeun digular-gilarna. Tah ayeuna urang lajeng bolongan heula ieu pikeun pibeheungeun tah lebet kana ieu baraya beheung teh engkeun urang liangan heula, urang lalebah heula ieu teh supados engkena teh simetris ulah dugi ka mengsong nya si bolongan ieu teh. Margi ieu teh fungsina vital pisan kitu keur naon keur gular-gilar engkena si hulu wayangna teh. Tah lajeng urang gedean ieu teh kudu asup ieu teh beheung wayang teh. Kana cokrahan ieu tanapi kana lobang ieu. Tah teras wae ayeuna urang ropea ieu awakna baraya saatosna di liangan mah. Lajeng kana ngaropea awak tah urang perhalus, urang bentuk leuwih tegas deui, urang pertegas deui ieu teh naonna awakna teh supados engkena katingalina nyari atanapi kumaha nya katingalina teh sae kitu sapertos wayang-wayang biasa we kitu. Tah ieu bagian beuteungna oge sami urang panteskeun ulah dayut teuing oge ulah ramping teuing nya. Kumargi cepot oge sami gendut tah dayut nanging henteu pati teuing siga bapana nyaeta siga Semar. Tah ayeuna meureunan urang panteskeun kitu gendutna sakumaha tah ulah dayut teuing kitu margi upami dayut teuing teh buheukeu awon oge nya kitu goreng katingalina. Teras wae ieu teh urang ropea ieu teh bagian beuteungna teu acan keneh wae tah makana simak terus ieu teh dugi kaberes baraya ieu teh. Teras wae urang hanca ieu teh laun-laun wae urang rarampa urang raraba bari ditilik-tilik mantesna kumaha gitu supados naon supados estetik kitu tah. Di mana engke di bajuan di sampingan teh nyari kitu baraya. Tah ayeuna pikeun picangkengeunana oge sami ieu teh urang ropea, urang perhalus, urang alusan ieu teh pikeun picangkengeunana ulah dugi ka sarareukeut tah urang naon urang opalkeun pinggiran-pinggiranana tah sami oge picangkengeunana oge sami, pitonggongeun oge sami ieu teh urang babad terus baraya tah. Ieu teu acan ka handap ieu teu acan kana bogel ieu teh nembe ngaropea picangkengeunana tah saterusna kieu mah engke urang lajeng kana bogelna tah baraya teh bogel ngaranna tah.
pikeun naon, pikeun anu tadi teh ya, pikeun nyepeng awak wayang keneh teh, digular-gilarna teh di dieu baraya. Tah makana urang, jieun supaya nyaman kitu nyepengna engke ngagular-gilarna teh kumaha tah. Kedap teh urang damel balingbingan ieu teh, damel gerigi tah, sabaros engke nyomotna teh enakeun baraya geunaheun, lajeng wae urang damel gerigina, tah sapertos kieu baraya tah. Tah damel balingbingan ieu teh disebutna teh balingbingan kitu tah. Teras ayeuna urang, damel pikeun supados awak wayang teh ngarenghab tah. Ieu janten engke dicepengna teh aya anu ngaganjel kitu, jadi geunaheun henteu leueur. Teras wae urang damel ieu teh, tah sapertos kieu ieu teh geus jadi baraya urang setelkeun tah. Tah kirang langkung sapertos kieu baraya tah, ieu teh wayang golek cepot parantos diawakan tuh tiasa ngungkleuk. Kantun engke proses salajengna nyaeta urang ngecat sareng ngabajuan. Tah kitu baraya hatur nuhun parantos nongton dugi kaberes ieu teh video kuring nya tuh. Hatur nuhun cag.